Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra dangu tepang dangu deui sareng Mang Barna dina acara ngadongeng. Urang neraskeun lalampahan Si Bujil karangan Ki Leksa. Kalayan didongengkeun deui ku Mang Barna. Neraskeun hancana nu katuna waktos dinten kamari. Sokah kabarayun sadayana. Amit ampunun paralun ka Gusti nu Maha Suci. Nedapang jiat pangraksa para abdi-abdi seni. Sejak ngaguar larangatan titis waris ini aki. Mitra kaum dangu hanca nu katuna waktos dinten kamari teh upami telepon. Cilaka Jon, cilaka. Cek Mang Ujer semudah reda. Naon Mang? Jon olohok wasa ngahulang. Mang Das mah jeung si Bunjir ditangkep polisi. Tadi aya anu ngagaradah ka dieu. Kapanggih deui aya besi urut pager 5 gelempeng. Ieu mah sidik pisan. Cetna ge aralus keneh, beusina weuteul keneh. Cek Mang Ujer. Atuh mani ngajenghok. Ijon jeung wasa teh teu nyana bakal kajadian gitu. Sabot ngaharuleng jul-jul nu sejen kumpul ngariung. Aya awewe jeung lalaki rata-rata ngesang beungeutna beureum. Panglima angkeun kuring, cek hiji awewe. Heula ceuk, wayahna cicing heula yeuh, aya gawat yeuh, cek wasa. Nya aya naon? Eta awewe heraneun. Mang Das mah jeung si Bujil ditangkap polisi. Fitnah batur teh geus teurak ayeuna mah yeuh. Urang kudu waspada pasti aya nu teu bener yeuh. Nyanya Mang, cek hiji lalaki nanyakeun ka Mang Ujer, teu percayaeun kana omongan wasa. Jang, pamingpin urang ditangkep ku polisi. Jawab Mang Ujer. Atuh kabeh ngahuleng ngadenge kitu mah. Lantaran geus jelas pamingpin maranehna ditewak ku nu wajib. Nganu jadi heran teh naha naon kasalahanana. Sajongjongan mah teu aya anu ngomong, teu aya anu miheulaan nyarita. Malah jul-jul di nu sajena daratang, rata-rata marawa barang hasil usahana. Nu datang teh lain anggota didinya bae, aya oge anu lain anggota, tapi geus langganan ngajual kadinya. Tumang, ayeuna rek ngajual. Nu curiga teh ya, kumaha yeuh? Tewak heula kitu? Cek Ijon. Nanya ka Mang Ujer atuh sararea ngalieuk ka dua lalaki anu ngagandong bongsang nu pinuh ku kardus. Ulah kasar we carana bisi lain manehna, engkena bakal nambahan ribut. Calukan we sina ka dieu. Urang tanya anu leuleuy. Keun kukuring, cek wasa. Wasa ngojengkang mapageun eta 2 jalma. Katara kageteun nu duaan teh lantaran kumanehna oge kareret aya anu ngariung bangun daria. Katurug-turug ujug-ujug dipapageun ku wasa. Sanggeus ngomong silih tempas, eta nu duaan teh nu heula babawaanana terus nyamperkeun ka Mang Ujer disaksian ku sakur nu aya. Gek eta nu duaan diuk bari ngahegak. Saha ngaran maneh? Cek Mang Ujer. Kuring wahna ieu babaturan kuring sahli. Jawabna tanes. Kieu wahna.
nuboga perusahaan ieu tadi isuk-isuk ditangkap ku polisi. Cek polisi Mang Dasma teh dituding jadi panadah sabab bukti di dia aya beusi anyar meunang motongkeun tina pager. Tapi terus terang anggota di dia mah teu aya anu kumawani kitu sabab teu maling ge barang mah loba asal daek jeung rajin. Tah ayeuna Mang rek nanya ka maneh, wahna naha saha kira-kirana nu kumawani kitu peda? Mana komo make jeung wani nuna eta barang kawas nu ngahaja mitnah. Duh, ka teu terang Mang. Kuring mah najan hirup sangsara balongsak oge cadu mun kudu pulang paling. Tak daek ieu ge nyata hayang usaha nu halal, komo bari jeung mitnah ka dieu. Pan kuring teh asa ditumbuh umur aya batur usaha piraku tega tuh Mang. Cek wahna bari pepeta. Ret ka baturna nu ngaran Sahli. Sarua kuring oge piraku tega atuh. Teu naon-naon teu rumah sama da Mang gitu nuding. Ngan ari nanya mah perluin. Lain maneh wae yeuh sakabeh anggota Mang ge ditanya apaan. Teu naon-naon Mang. Ngan demi Allah lah kuring mah teu rumasa. Bisi Mamang Cangcaya kuring sanggup ngabantu kumaha we carana supaya Mang Dasma jeung si Bujil bisa dibelaan ku urang. Malah mun perlu batur-batur anu can asup kana ieu perkumpulan rek diajak badami sina daek asup perkumpulan. Ngalah babari badami nambahan kekuatan gitu tah. Cek wahna Daria naker. Syukur aja man gitu macik buktikeun. Wah iya kudu bisa dicekel jumlahna. Nah aya sabaraha urang. Lalaki sabaraha, awewe sabaraha jeung saha nu mung ngahiji. Tanggung jawab aya ge beres lah. Keun kuring rek nguruskeun hal eta. Ayeuna kumaha tuh Mang? Kieu we atuh Jon soal barang sakumaha biasa. Sok babarengan we beresan masing-masing. Terus kilo Mang anu nuliskeun lajan pamimpin urang keur eueuh. Pagawean mah euy teu meunang maneg. Tangke lamun geus beres ngurus barang, urang badami deui sabab najan kumaha bae oge si Bujil jeung Mang Dasma kudu dibelaan ku urang sarerea. Atuh cek nu ngariung teh mupakat cenah. Kabeh ge sumanget naker. Nya satuluy nama sabadareng se nguruskeun hasil usaha. Sarerea kumpul ngariung lain bae anggota perkumpulan di dinya. Tapi babaturan wahna jeung Sahli ge milu kumpul nu datang maharaya kabeh di dinya. Keur kitu Mang Ujer ngamimitian nyarita. Dulur-dulur sakabeh, ayeuna geus kanyahoan yen di antara urang mah eueuh anu kumawani hianat ka perkumpulan. Takulantaran kitu urang sarerea kudu metakeun akal tarekah kumaha carana supaya bisa manggihan anu jahatna. Cik saha nu boga usul, saha anu bisa mecahkeun ieu pasoalan, kuring dikacidang ngarepkeunana. Sangkan sarerea bener-bener milu mikiran ieu. Sabab lamun teu dibelaan ku urang kumaha nasibna Mang Dasma jeung si Bujil. Kitu cek Mang Ujer. Jembe can aya anu nemalan. Lantaran kabeh ge masih keneh bingung. Teuing kumaha nulunganana. Maklum kabeh ge kurang pangalaman. Anu luhur sakolahna teu bari sangungkulan masalah nu model kitu. Maha teu nya kasahanya minta tulung ya. Kumaha mun urang neangan si Sahmidi? Apan urang teh geus rempuh yen rek nangkep si Sahmidi. Tapi ka ayeuna teh si Sahmidi teh can aya laratanana. Mangge boga pamikiran gitu Jon, bener euy. Tapi kemana neanganana aban teu nyaho padumukana Lin? Aku malu mikir Mang. Sok kumaha aduh Mang sada sok dikira disada kadinya. Neangan si Samidi teruskeun. Eta ge alus. Tapi di sagigireun ti eta kumaha lamun urang ngayakeun piket atawa ronda malam.
nu tugas teh ngajaga ieu tempat dina waktu penting. Sabab teu mustahil aya jelema deleka nu na eta beusi penting-penting. Anu akhirna urang nu katudingan. Da kumaha lamun kitu? Sugan we dina hiji mangsa mah aya mangpaatna gitu tah. Mangsada keur pribadi kuring mah satuju pisan. Kumaha anu sejen? Toreang patarik-tarik nyebutkeun satuju cenah. Tah geuning satuju. Ayeuna we atur sakalian lah. Lalaki mah kabeh kudu kagiliran bagi 7 ngarah adil kabagian sararea. Nya sok atuh cik menta kertas. Aya sabaraha urang. Cek Mang Ujer bari rutret ka Lungariung. Jung ijo nangtung terus milang lalakina tetela loba balad teh. Kabehna aya 30 genep jeung Mang Ujer. Gek si Ijon teh diuk deui. Aya 30 genep, Mang. Man kitu mah nitih 7han sapeuting. Nya sahiji sanu rek disesageun. Tapi lain harina ulah digawe ieu mah keur cadangan. Nya geus we Mamang leuwihna malah tugasna ngarona unggal peuting. Maksud deh ngontrol. Ngan teu kudu sapeuting jeput. Aya nyaring we unggal peuting ngontrol nah aya anu ngarona atawa eueuh. Ceuk wasa. Ya gitu oge sok atuh bagi 7. Pilih heula kapalanang ke karineangan keur anggotana. Prung sarerea digawe ngabagi tugas rona. Geus ditangtukeun pamimpinna terus dibagi anak buahna, diatur sahade-hadena supaya kakuatan teh unggal peuting rata. Kabeh satuju lantaran kadorong kurasa tanggung jawab pada hayang ngabantu kanu geus ditangkep ku polisi. Tapi saknyana mah lah teuing ari geus aya kajadian kakara nyusun rona. Ari memehna henteu tapi muga-muga we aya keneh mangpaatna. Biasa di urang mah nya. Leres kitu mitra. Pohara. Geus rengse ngabagi tugas, terus mikir deui. Neangan jalan pikeun nulungan si Bujil jeung Mang Dasma. Macarana atuh nya? Ieu wasa. Isukan ada wayuna pisan kudu aya anu sanggup baluruh. Nah di mana ditahana Mang Dasma teh? Cik saha anu sanggup? Kunae kuring. Temal Ijon. Iraha sanggupna? Isukan. Gari gitu mata lamun geus kanyahoan tempatna. Urang teh kudu saha teh sabilulungan. Kuring boga maksud rek ngadatangan ka kantor polisi. Rek ngabelaan Mang Dasma jeung si Bujil. Kabeh kudu milu sugan we ku cara kitu teh polisi aya kawijaksanaan. Ulah kagok ayeuna we atuh lah. Cek salah saurang. Pancan kanyahoan di mana-mana na ari laing. Heuh nya pek atuh atur heula tuh. Ayo ah, urang sararea ka ditu. Urang teh kudu sieun lah. Da teu rumah sasalah bener. Mitra nya akhirna sararea satuju eta 2 rancana teh rek dijalankeun babarengan. Pentingna rona teh langsung ngajalankeun tugasna sabab geus dibagi-bagi. Isukna Ijon teu usaha, manehna terus ngider maluruh si Bujil jeung Mang Dasma. Nah di mana ditahan? Si Ijon terus lempang teu malire kana kacape. Malah sok nanyakeun ka tukang beca, ka supir bemo jeung kasaban jalma nu papanggih di perjalanan, tapi saurang oge eueuh anu mere beca. Parat tepi kaburit. Ijon kapaksa balik rengoh, hatena sedih sabab teu bisa ngajalankeun tugas kalayan hade. Kitu jeung kitu we unggal poe. Cag
kituna heula. Ayeuna kacaturkeun Mang Dasma jeung si Bujil. We teh keneh langsung dibawa ke kantor polisi diasupkeun kana obag kamar tahanan. Mang Dasma jeung si Bujil ngarasa sedih lantaran teu disangka-sangka rek ngalaman ditahan ku polisi bari jeung teu boga dosa. Beuting harita teh kaayaan geus jempling nu piket keur ngadaweung bari maca koran. Saurang deui luntang lantung deket lawang. Langit angkeup di luar poek. Nu kadenge ukur tinggal rungna sora mobil jeung motor. Kitu ge geus peuting mah langka. Lila-lila jep. Peuting harita Mang Dasma jeung si Bujil mah teu barisa sare lantaran hate teu teteg. Jabat tiris loba reungit deui duanana diuk ngareneng harulang teu aya anu nyarita. Lila-lila si Bujil ngareret ka Mang Dasma anu kaciri kalamang nawung kuel da poek. Mang, kumari geus kieu yeuh. Tapi ka iraha ditahan teh nya kuring mah ingat ka lamur ya ingat ka pamajikan. Aduh, kumahanya sing sabar Jil. Gede salah sahiji dodoja pikeun urang. Nah kuat adawa moalkeun sing sabar. Da geus kieu jadi nangan teu meunang aral. Anggur mah ngadoa kanu kawasa sangkan aya jalan pikeun ngabebaskeun urang. Keun mah teh sieun urang mah teu boga dosa. Cek Mang Dasma dari anaker. Untung Mang Ujar teu dibawanya. Oh. Mun Mang Ujar dibawa dia moal aya nu nguruskeun bagawean. Tapi kudu curiga di boa-boa yeuh. Mang Dasma curiga. Bisi anu hianatna teh aya di jero. Ras inget kana riwayat manehna jeung si Bujil. Apan sasatna mah maranehna mah warga anyar. Da pamimpin heubeul mah Mang Ujer. Boa-boa kumaha Mang? Boa-boa urang teh dihianatan ku Mang Ujer. Ah mustahil. Teu percaya kuring mah teu. Eta ge karek kacurigaan. Memang Mang gitu miarep ari tapi kagitu mah. Teu miarep. Jep jarempe deui duanana ngaharuleng. Reungit barang ngeong nyarocoan ting jeletot. Atuh ting karplek nepakan reungit matak bosen. Bitis arateu, ceuli pipi tarang raca tapak nyoco reungit. Kaayaan bekitis, beki jembling. Mang Dasma jeung si Bujil diuk pagegeye ngarah rada haneut. Sapeuting jeput teu bisa sare lantaran loba reungit jeung tiris deui. Katurug-turug hate sedih, pikiran kusut. Nya akhirna bray beurang. Kadenge aya nu lempang ngadeuketan. Barasat batre ka kamar tahanan. Mang Dasma jeung si Bujil ngeureeceum serab. Teu lila geus leos deui nu ngontrol teh. Raket sada panto muka gubur-gubur sada anu nyiukan cai. Mang Dasma ngarahuh. Ras ingat ka anak jeung pamajikan anu tangtu ngarep-ngarep
saeutik ge moal aya sangkaan yen salakina aya di jero tahanan nyangkana mah keur usaha we meureun urang trek dikumahakeun nya mang kumaha milik we atuh cir buat turun milik goreng ieu mang kumaha lamun tuluy dihukum moga-moga aya mujijat aya pitulung pangeran sing percaya kanu kawasa urang mah teu boga salah pilaku kudu nandangan hukuman tapi kumaha carana da buktina geus aya ieu geus dicekal ku polisi mun aya nu ngabela mah aya nu haat nulungan ka urang nya meus meureun cik si bujil manehna mah ipis pangharepan mata ke jil pasrahkeun kanu kawasa pikeun Allah mah nu kumaha wae ge upama teh manu hese jadi babari nu bangga jadi endeng bikin Allah mah yang muga-muga we atuh mang cek si bujil barasat cahaya sang surya moncor tina janela nyorot ka jero kamar tahanan khawatir ada seger reungit ngurangan teu barang ngeong teuing cara peuting beuki lila beuki beurang beuki caang lila-lila mah hawa jadi panas di luar gandeng recok anu ngaromong kadepruk sada sapatu jol aya nu datang nangeui piring dua sor ka jero kamar tahanan si bujil olohok piring dibere dahar mang teu sangga teuing moal diracunan gitu cek Mang Dasma manehna ge teu ngartieun kada kakara ngalaman ditahan make jeung dibere dahar segala rupa hei cok lelar kemun maneh paeh kalaparan polisi misalahkeun dar cek polisi anu merena leos ini si bujil jeung Mang Dasma silih reret terus tambah dua anak ting calebak dahar dan memang beuteungna karasa murilit lapar atau ari geus dahar mah rada teteg mengisan kira-kira pukul 2 beurang jawa deui aya nu datang ieu mah langsung mukakeun panto si bujil jeung Mang Dasma geus bunga samarukna rek dibebaskeun ari pek teh kudu ka kantor ngahadep kanu keur tugas Mang Dasma jeung si bujil biuk dina kursi nyang hareupan meja nu mariksa sangaran si mengguring Dasma mana we sangaran beri ngareret ka si bujil abdi sun sangaran bocil bocil mah bolu umi cilemu nu bener sangaran maksud teh bujil mana we aya wae urang teraskeun mitra kaum dangu polisi nu mariksa seuri leutik terus nuliskeun ngaran si bujil dina buku Mang Dasma ngarahuh si bujil olohok geus sabaraha taun melian rongsokan sataun langkung bapak kumaha mimiteuna make bisa nampung barang rongsokan Mang Dasma asa aya jalan berek dek mani capetang nyaritakeun riwayat dirina jeung si bujil ditetek daya nu kaliwati awal tepi ka akhir polisi ge mani olohok bangun kata haji ku caritaan Mang Dasma malah perkara si Sahmidi ge ku Mang Dasma teh dicaritakeun ngan ngubur beusi nu dicuriga teh mah teh dibejakeun da sieun dah gitu mah manawi teh Pak sakumaha nu disangemkeun gitu tah jadi anu purah neangan barangna kabeh anggota perkumpulannya
Leres Pak abdi mah watos we karena rencangan hoyong ngabantu ngamajukeun bari sakalian abdi ngiring hirup da tina hasil ngajualan eta teh sieun lumayan gaduh bati rada badag gitu tah cek Mang Dasma estu polos balaka terang-terangan nya kenela tapi wayahna muawaka dibebaskan sabab polisi keur ngumpulkeun heula data pikeun proses maksudna teh ngumpulkeun heula data pikeun diproses verbal polisi harita nutupkeun buku Mang Dasma jeung si Bujil dijajabkeun deui ka kamar tahanan jepret pantona dikunci si Bujil narik napas jero terus ngusap beungeutna maksudna make hantem wae ditanyanya polisi mah api katu Jil naon-naon teh dumasar kana katerangan jeung bukti mun we urang turutkeun narek dikumahakeun ieu teh ngan sing gede hate ulah nguluwut sok aya Mang minggu ieu teh giliran kuring kalemur ieu kayak mah mau bisa balik lah makanya seberat kahareup ya leung mun si oneh ngarti jeung hampura kumaha lamun kabas bareto sok nyangka nu lain-lain dari teu balik teh mah geus ya teu loba pikiran tenang we rek bisa tenang kumaha cicing dinu kieu tiba berat kahareup deui ingat ka si oneh Mang Dasma teu ngomong deui. Danya kitu nama rek bisa tenang kumaha. Pikiran teu oleh rungsing hate ngarakacak. Bingung anu teu mangih tungtung, susah nu taya hinggana. Cag tuna heula. Ayeuna urang malikan heula ka tukang. Nyaritakeun Sahmidi jeung Darsa katut kanca-kancana barang geus ngadenge beja yen Mang Dasma jeung si Bujil geus dicokot ku polisi kabeh surak bakat ku atoh poe eta keneh buru-buru nepungan kadudunganana datang-datang hari weus-weus bebeja kadudungan yen usahana geus hasil. Naon eta teh mani begitu. Tenang ayo. Bisi kadenge kucak-cak bodas. Pok ngomong nu bener. Aya naon? Ceuk dudunganana bari melong ka Darsa. Gan. Kenging teka-teki leh secapek teh. Aya nama aya hasilna. Tadi katinggal pisan ku api. Aya polisi sajib ka tempatna bandar nu genjeu teh. Duanana dibangkol kan. Dicanak ka kantor polisi kan. Kitu cek Darsa mani agul. Lantaran manehna ngarasa sugema usahana geus hasil. Syukur kitu mah. Da biasa mah teu cukup ku kitu wae. Kudu aya duluina. Aya terasa kumaha kan? Ditangkap duaan macan cukup. Sagurang-gurangna kudu aya tujuan. Tah kulantaran kitu dewek miharep. Jangan ada usaha terus jalankeun. Mun geus aya anak buah si Bujil anu dikarabat ku polisi. Nakarareun. Ngan tugas maneh saduluna kudu ngalodeuy nu sejen euy. Sina ngajual hasil usahana ka dieu. Tah ku jalan kitu usaha dewek bakal haneut deui. Mun usaha dewek haneut maneh ge ka bawah hirup, bener. Ceuk dununganana bari papata. Atuh Darsa teh olohok asa seungah kudu nuluykeun pagawean kitu mah. Melang bisi kapargo ku polisi. Sabab ayeuna mah polisi geus nyahoeun yen aya jelema anu wani mautan pager. Berat kan?
kudu berat terus-terusan. Seminggu 2 kali ge cukup. Maksudna sangkana aya nu sajen. Anu dicangkal aku bersih. Mun eueuh bukti, hese. Wayahna jalankeun deui 2 kali deui malah. Wayahna. Darsa ngareret ka babaturanana. Nu tiluan teu aya nu nyarita tapi akhirna mah Darsa nyangupan. Ngan menta syaratna menta buruh rada badag. Kudununganana dicumponan malah mah kontan harita keneh dibikeun. Ngau gerai det. Bade isuan kudu ngamimitian deui. Cing hasil. Kitu ceuk dununganana ka Darsa. Mitra kaum dangu kocapkeun isukna. Darsa jeung baturna geus ngamimitian ngider deui. Tapi sapeuting jeput teu bebeunangan lantaran ungarek maling sok aya wae gogoda malah kungsi aya polisi patroli ngan untung henteu mariksa. Dina peutingan anu katilu kakara hasil itu ge ngan 2 gelembeng nyatana beusi siku tapi sakitu ge cukup Darsa jeung batur-baturna bungaheun atau terus webat. Kumaha ieu teh narek tamahan deui atawa moal Kang? Sami di teu kudulah sakege cukup. Ayo urang anterkeun. Tapi kade sing waspada euy bisi aya anu nangenan. Cek Darsa. Nya ayo atuh. Bral opatanana init ngajugjug ke tempat Mang Ujer. Harita teh kaayaan peuting mani jempling kabeneran poek bulan deui. Atuh beuki laluasa we bala Darsa teh. Adi di tempat Mang Ujer geus siaga ronda malem teh. Nyaeta anu tujuan teh sapeutingna cicingna teh di tempat anu sunyi sabab tujuanana ge bari ngintip nu jadi pimpinan rona peuting eta Mang Sada anak buahna genepan di antarana Wasa. Ti sore keneh ge geus siaga baturna geus arampi ka imah Mang Ujer geus sare deui da tadi geus ngontrol mah. Harita Mang Sada nyarane kana karung diuk nyelagon bangun tu manina. Jegug-jegug sada anjing ngagogog. Mang Sada curing hak di jantung naratug. Masa? Naon Mang? Tadi euy. Beda rasa yeuh. Tenang we da batur geus dipernahkeun di unggah tempat. Mun aya naon-naon bakal aya beja. Tapi euy, hate dewek teu puguh rasa yeuh. Mana deui batur yeuh? Eta tadi yuk deket tiang listrik. Bejahan sina nyebut heula di nu buni. Da buni Mang. Ya kajeun atuh. Jep biar ampe deui. Jangkrik di Sada deket gawir ti kajauhan kadenge sora motor. Jiga nama barudak ngora anu babalapan. Pedah eta jalana lowong ari peuting mah. Kaayaan jembling mata keung. Mang Sada gawena rara tereret kawas aya nu di teangan. Sedengkeun Wasa magis mimiti lalangutan teu kuat kutunduh. Tapi maksakeun beunta sabab sadar yen keur ngemban tugas ngajalankeun ronda. Kahariwang Mang Sada tetela aya benerna. Sabab harita teh Darsa jeung baladna geus deukeut ka dinya. Malah reg areureun heula badami ting harewos rada pahiri-hiri. Nah saha nu rek asup. Ieu mung itu mung. Nya akhirna rempug rek bareng opatan. Iya tuh bareng. Mulai naon-naon lah. Nunggus ge aman. Cek Darsa badi singgil. Tah bener. Adil gitu mah, Kang. Yuk ah. Terus opatanana leumpang kalayan hati-hati. Tingkat teyep ngadeuketan ka markas Mang Ujer. Beuting mani jempling hawa geus karasa tiis. Juringkang opat kalangkang hideung asup ka pakarangan.
gebeg mangsada ngarenyag curing hak bari Noel siwasa gitu geus olohok kita tadi kene da manehna ge nenyo kana juringgangan bener wasa nenyo ku maneh sa itu cek mangsada ngaharewos curugna mani ngacir nunjukan opatan bener mang kumari sieu maneh kudu kalawang pegatan heula di dinya mang rek memantau barudak sieun ngapung eta bangsat sakurang-kurangna kudu aya anu beunang hirupan nya geula jep nuting harewos teh jempe wasa ngeteyep ati-ati pisan nurutan ucing anu ngintip beurit teu kadenge sorana bakat kulalaunan nya akhirna tepi kalawang anu harti geus aya tukangen balad darsa mangsada ngeteyep ngabejaan anak buahna padahal mah teu kudu dibejaan kabeh geus nyaraho yen aya jalma nyatana jalma asing anu datang maju cek mangsada ngahaja ditarikeun ngarah nu opatan reuwaseun bener pisan gebeg darsa jeung baturna ting rarenyag Sahmidi ngajenghok paricet balik deui ka urut tadi pangheulana lumpat teu nyahoeun di dinya geus nyampak wasa sadianya kala paneungeul meujeuna pisan nu kabur ngaliwat paneungeul tibabukeun yuk cebet kana dada Sahmidi alah Sahmidi ngagerobakat keurewas kebut labuh gajeleng wasa luncat kek beung Sahmidi ditewak rek dicekek tadi nama ras inget yen kudu aya anu hirup sabab keur bukti pikeun ngabebaskeun Mang Dasma nu ditahan ku polisi lamun teu butuh ku nyawana dicekek ya cek kuasa ngomong sorangan Sahmidi ditalikung tetela teu hese da geus lilis kocapkeun darsa jeung balad dan duaan kabeh ge samara pola sabab teu nyangka sacango buuk yen bakal aya serangan atuh manipur bermitra lalumpatan bari jeung gembeur tapi teu aya hardina lantaran balad mangsada geus siaga gajelang hiuk cebet cunggal aduh bareng-bareng ngelumpat gajelang nu megat cekuk bro namru bari adu-aduhan darsa ngabalicet malik deui tapi dipegat ku mangsada hiuk cebet dimbabuk punukna tolonyong kana tumpukan karung bro namru warja tudang deui belecet lumpat dipegat ku nu sejen seak belentrang bincurangna ditemprang ku beusi koceak darsa teh ngoceak gawat bro namru tuluy murungkut bakat ku nyeri bincurangna asa remuk kaliwatan ti nyeri tepi ka ngalapak kapaehan teu bisaeun hudang deui adu darsa teh nepi ka teu disada opat celemangan saseak teu aya anu mangga pulia durug-dug wasa ngagusur Sahmidi gurudug nu sejen ngagusur Muin jeung Suhawi mangsada ngagandeang muruka darsa nu geus teu empes-empes teu disada bareng jeung kitu Mang Ujer nyaring mawa batre nu sejen geting torojol ti imahna rob ngariung bari silitanya jeung baturna barang breh mana horeng menang bangsat opatan ageng badal aya manfaat tarona teh saeta teh cik jangan cek Mang Ujer bari nyorot-nyorotkeun batre ana breh nu dicekal ku wasa teh Sahmidi sarerea apaleun pisan moal aya anu kasamaran oh Sahmidi teh Sahmidi euy Sahmidi oh meni reang atuh nu sejena coba ilikan cek Mang Ujer deui badang ditelak-telak tetela pagawe bandar teh anu baheulana ngalangan apaleun kabeh oge kadinya mah da eta teh pagawe bandar geus lah kanyawan ayeuna mah da ieu nu heuyeuna teh tadi ka ciri mamawa beusi cik teangan dak euy di mana muragna nya cek mangsada
bari alak ilik sedengkeun musun opat duaan kapaihan duaan deui eling keneh. Buriak anak buah Mang Ujer teh mencar marawa damar neangan beusi nu dibawa ku Sahmidi nya akhirna ari kalahkeun ku diteangan kulobaan mah kapanggih. Yo cek rasa urang bawa ka dieu cek Mang Ujer barang brenya we aya beusi deui sidik urut pager ieu ge. Mang Ujer gogodeg nu sajen Allahok bakat ku heran. Kumaha geuning bangsa teh Kang? Cek Mang Sada. Cek nu loba teh cenah paehan meuni reang batarik-tarik. Heis ulah atuh. Bahaya di paehan mah. Mang Dasma jeung si Bujil moal katulungan. Sabab kuncina aya di ieu jelema. Keun lah di paehan urang dikeun ka polisi. Jadi bukti yen nu hianatna teh yo. Cek Mang Ujer. Atuh sarerea ngarti ayeuna mah Darsa jeung baturna dibarogod, leungeunna dikatukangkeun, terus ditalian kana tihang listrik, opatan ditumpukeun. Tungguan euy, tapi ka isuk bisi kabur deui. Atawa bisi aya baladna deui euy. Bae ku kuring. Anu kagiliran rona lah. Kuring rek bantuan nuhun. Cek sejen. Anu teu kagiliran ngarona. Atuh tungtungna mah aya kana 5 walas urangna anu ngariung teh recok ngaromong nyaritakeun kajadian tadi. Eta kajadian teh lumangsung ka cida cepetna. Dina waktu singet opatanana geus mamru sabab kabeh geus kapiheulaan babar. Katurug-durug geus aya kasieun ti kamari keneh. Cag mitra kaum dangu urang tun. Teraskeun mitra. Wanci haneut moyan di kota Bandung. Hawa seger matak sehat kana awak. Kandaraan pasuliwer di jalan gede motor jeung mobil balawiri pagalo jeung beca katut sapeda. Manuk-manuk recet dina tangkal kai manuk galejera pating alabring sakapeung mah turun ka sisi jalan. Bangun anu lineuk naker tapi eueuh anu ngaganggu hare-hare hirup we jigana teh. Nya dina kaayaan gitu. Di kantor polisi geus rame loba jelema nu lepas piket geus beberes rek balik ka asrama nu karek datang jual-jual. Kira-kira pukul 8, Mang Dasma jeung si Bujil anu dikerem di dinya dibijilkeun ku patugas. Duanana digiringkeun ka kantor gek diuk dina kursi, duanana katara sepa. Kurang sare jeung loba pikiran. Malah si Bujil masuk aral lantaran kesel dikerem dina tahanan geus aya opat peutingna. Patugas kapolisian nu rek mariksa geus nyanghareupan buku, nyekel pulpen. Mang Dasma jeung si Bujil pasrah lantaran taya hojah eueuh tanaga pikeun ngabela diri. Mana nu ngaran Dasma? Cek polisi. Abdi Pak, anjeun pamimpin perusahaan? Sumuhun Bapak. Geus sabaraha kali narima barang menang maling? Wah, ajan kali-kali ajan Bapak. Jawab anu jujur, sabab bukti geus aya. Basa pihak kepolisian ngayakeun pamariksaan. Sarta ngagaradah tempat usaha anjeun, di dinya aya barang bukti. Nanging da abdi mah teu rumaos mesyaran beusi kenging maling Bapak. Maling mah abdi teh heran, naha make ditangkep, naha make ditahan. Naon atuh dosa sareng kasalahan abdi teh Bapak? Mang Dasma maksakeun tumanya. Matak bingung teu nyaho kana kasalahanana. Polisi narik napas panjang anjeunna ngamaklum. Nu disanghareupan teh masyarakat awam anu tangtu can ngarti hukum. Bukti permulaan geus jelas anjeun melanggar pasal 480 penadahan.
Memang kelasna handap keneh tapi tetap kaasup karena kejahatan di tempat usaha anjeun. Kapangi barang bukti mangrupa besi urut pagar. Nu anyar-anyar ieu kanyawan, pagar-pagar jalan, pagar kantor, pagar taman di kota, loba anu leungit. Arti, kahardos Bapak, nanging da teu rumaos Bapak. Tenang. Polisi moal ngahukum anu teu boga dosa. Anjeun keur dipariksa bukti jeung katerangan sejenna keur ditaliti. Ulah sieun mun bener teu boga salah. Daya hukum. Mang Dasma ngarahu si bujil mangeluk tungkul. Uteuk manehna butek teuing kudu kumaha ari nyang hareupan nu kieu. Bingung nu aya kalah inget ka pamajikan. Geus sabaraha poe ditahan? 4 dinten Bapak. Muga-muga sing tere beres perkarana supaya tere ngabukti. Nah anjeun teh salah atawa henteu? Nu nangtukeun mah pangadilan. Da polisi mangan ukur ngayakeun penyidikan. Mang Dasma jeung si bujil kerung atuh. Teu ngartieun. Nyahona teh asal ditangkep ku polisi malah komo jeung ditahan disebutna teh dihukum cenah. Padahal hukum teh teu cukup ku lengnong. Cager. Wah, itu hanya ka bujeng lengnong. Dugi ka dieu heula insyaallah enjing urang teraskeun. Hatur nuhun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.